Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang di wahangan mere beja sabak sakola. Pribados ngenalkeun nami abdi teh nyaeta Payad Atsar. Anu janten host teh ning nu kasepnya. Kasep sih? Udah. Alhamdulillah. Bapak dikenalkeun ieu sareng aa saha? Pastabe Avatar. Alhamdulillah. sarang abi abian Abian. Alhamdulillahnya ieu teh di mana teh? SMA mana? SMA Negeri 2 Tasikmalaya. SMA 2. Abi saterang abi teh SMA 2 teh gaduh eskul musik geuning nya. Naon teh namina teh? Dekresi. Oh nya dekresi. Oh eta dekresi. Mohon. Aya dekresi teh naon? Hartosna dekresi. Depot kreasi seni siswa. Oh, di SMA 2 teh aya nu namina dekresi. Dekresi teh depot kreasi seni siswa. Oh, mohon sia. Cabangna dina musik teh dekresi teh sebuah musik kumpul wadah untuk menampung musik atau pemusik atau alat musik atau cuma nama gitu. Saterang abi nya Kang Nya. dekresi teh nya seueur sanes musik Oh, unggul. cabangna gitu. Cabang. Area Aya cabang. di dekresi teh aya cabang 2. Dua naon we? Cabang modern sareng tradisional. Aya nu moderna, teh modern teh naon? Modern bandnya. Mun tah band kitu Kang. Di modern mah seueur teh jiga gitar terus drum. Oh, berarti alat musik modern gitu. Mun Itu tradisionalna teh? kayak seni tari, seni modern ge aya. Terus aya karawitan. Teater? Teater Kalau bet ka mana berarti? teater kalabat Tradisional. Karena modern kalebat pengintennya. Teater teh aya di dekresi teh di SMA 2 teh. aya Oh, namina teh teater naon? elit. Oh, elit ya. Elit teh hartosna Teater hartosna teh naonnya? Elit teh kan ini dekresi depot teh kreasi seni siswanya. Elit teh berarti ngandung filosofi atau ngandung hartos naon gitu. Filosofinya hartosna naon? saterang Elit teh penumbuh non teh rambut pan aya geuninnya. laras Aya naon ieu? elit teh nyaeta bangun Ruang. sanes bangun Bangun tidur. bentuk nanti bulat tapi rada lonjong. Elit teh Nah, nya tapi elip bentuk elip kan. elip tah bentuk eta teh tiasa biasa ngaji naon? tiasa naonnya tah bahasana teh jiga endog. Oh, telur berarti itu kan telur Pokoknya mah menetasnya. ya elit teh Bulat eta teh bentuk elip lah ya. bentuk elips. Bentuk eta teh filosofina teh tiasa Seperti telur geningnya. telur menetas berarti kan Melahirkan ayeuna teh bibit baru nya. elips teh di SMA 2 teh nembe aya deui kan. Oh, namanya ada namanya kan muncul di menurut kapungkurna mah tos aya elip teh. kapungkurna teh tos aya Elips teh. Meureunnan kumargi pelatihna teh aya. mun ayeuna teh elips teh muncul deui tah Punten bangkit kembali nya. Bangkit dari kejayaan. elips teh seperti telur menetas Oh iya, melahirkan bibit-bibit masa depan. Nah, janten abi teh bade naros dia ya. Dekresi berarti kan nanti menampung seluruh seni dari tina pertunjukan, seni rupa, terus nambahnya. Ya pokoknya mah seninya. Garapan. Abi bade naros garapan. Garapan dekresi atau napi garapan teh teater nanti elip teh naon gitu garapan selanjutnya atau anu pernah digarap pernah dilaksanakan boh dina perlombaan boh dina event atau boh dina ajang sekolah Paling ya dekresi teh mung dekresi teh ayana atau selami Kang. Jadi mungkin turun temurun teh ngan neruskeun anu atos di damel ku angkatan sebelumnya. Dia turun Dina temurun dekresi teh aya lagu
judi ngapernya cover judi ekspresi sareng tendangan tendangan dari dari langit. langit. tendangan Dari langit. Kumaha jelaskeun Kak. tendangan si Madun atuh eta mah nya Darat bisa kali tendang teh dah ngaceng naon panangan. kunaon najongna Panangan. kusuku Oh, darat pisan. Darat. ya saya itu nggak masuk cok iya teh salah sawios buah anu non teh sanes buah sih anu rada awis hargina Kurang tangkang awis eta buah kumat ge hese rangki itu namina teh buah kakao coklat bener disebut kakao. aduh kak Oh, nyampe. kurang terus kan pilih jantan pasea Ya, sok ayeuna mah nah ulah jadi ngalir ngidur nya urang uang ngebahas nu bieu cenah lagu non tendangan dari langit. dari langit Bener. eta teh Nya. eta nya alhamdulillah aya lagu tendangan dari langit lain tendangan si Madun oh sanes janten kumaha tendangan dari langit teh lagu saha Lagu artis. nyemun cerang mung saha gitu Paling tidak terang namina tapi ku dekresi teh di cover ningkang jadi di lagu eta teh kan diangge kanggo misal di dekresi teh sok aya event-event anu ngundang dekresi iya seremoni gitu ningkang nuhun terus jadi dekresi teh ngakaper lagu-lagu juga judi ekspresi tendangan dari langit eta teh atos aya laguna tos digarap gitu atau Mantan tapi aya nama garapan teh anu terbaru teh mung seueur ti teater Kang. oh seueurna teh teater garapan baru sareng teh karawitan yang Karawitan. akan datang. Oh yang akan datang Judulna naon? Sabtarungu. Sabtarungu teh ai sabta teh naonnya pendengaran oh teh jarak jauh Jadi pendengaran jarak jauh. oh Sabtarungu teh teh ngadamel garapan teh kangge naon Kangge lomba FLS 3N. FLS 3N ada oh sepedak deui atuh nya FLS 3N mah Samingon deui. sering deui alhamdulillahnya mudah-mudahan tiasa janten pinunjul anu Amin. nyeungitkeun ngaran sekolahnya amin terus garapanna naon deui enak Kamari teh teater naon? mau mana kang Seueur. Ieu we nu korupsi teh naon judulna? Korupsi sakralnya. Oh salah. ai akang mah sakral teh pendapat sugan teh sakral teh berbentuk kumaha pertunjukan teh apakah berbentuk larangan kemenang misalkan yang ulah ke didinya atau yang ulah cenah ulah kadinya kemenang kamali karena suatu adat yang sakral ieu sakralna naon Sakralna teater elips teh ngayakeun tema ngaruat ngaruat ngabersihannya oh nya ngabersihan tina hal-hal goib yang percaya ku negatif gitu nu dipercaya ku leluhur-leluhurnya. jadi aya ngaruat Jadi diruat. terus naon deui agin maca dina kangge maca dina naon teh guru Pasundan aya nama SMA 2 teh geuning eta teh dina naon teh ajang festival naon geuning anu di payun teh age maca akang ge naonnya naon teh anu basa kabar nungguling Oh mun festival eta mah anu basa Sunda bahasa aya Indung anu sajaknya anu diayakeun ku Pasundan ada tuh gema Pasundan eta ge sami teh elit sami. seueurnya Seueurnya emang ngagarap naon eta mah teh ngagarap naon kirap deui tentang ya pertunjukan pertunjukan teh pan pertunjukan musik pertunjukan tari pertunjukan lukisan seni rupa jadi pertunjukan naon gitu longser. oh ser janten teater rakyat Jadi teaterna ngan di sahiji setting tempat kumpulnya. oh nya longser laras pas aya naon deui anu bari digarap gitu ku elit naon penilaian akhir tahun Anes naon tar? penilaian akhir teater penilaian akhir Tapi- teater teh naon teh Teater teh nembe bangkit deui kedah di
ayakeun deui lah jiwa-jiwa Udah digeber. udah diduruk Diruruknya Maka situ. Oh, semangat. Nah, Jadi, semanda teh teater teh ngayakeun PAT PAT, penilaian akhir akhir teater. Barat. Inten eta teh berisi tentang naon? Pertunjukan apa ujian biasa gini ujian tulis apa kumaha? Jadi di PAT eta teh Kang, jadi arurang teh juga menilai gitu tina artistikna, terus tina aktorna, Aktor, terus tina pengatur suara anu musik ya. musik, penata musik. Penilaian eta teh kanggo kapayuna katingali bibit-bibit unggulna. Bibit-bibit unggul ya. Jadi terus saya nilai lah, jadi misal aya lomba-lomba di tiga kamari nih Kang anu gema pasundan Ohnya. eta teh bisa dianggo kanggo eta kapayuna, jadi terus katingali lah Ya, ieu cocokna di artistik, terus. ieu cocokna di aktor. Terus. jadi kusabab ayeuna teh tos masuk tahun ajaran baru Tahun ajaran bau. mohon pengurus teater anu atos heubel anu tos bade kalaluar Ya, digentos kuno generasi baru. diayakeun lah PAT. PAT. Jadi untuk menyeleksi bahwa si ieu teh cocokna di mana gitu. Iya cocokna di mana. Ya. Terus naon deui tah? Ayeuna kieu lah. Kan rumaja zaman kiwari teh kurang wano karena bahasa Sunda teh. Sugan-sugan gitu di SMA 2 mah henteu atau di teater atau di dekresi mah si pengurus atau si anggotana teh geus make bahasa Sunda acan, tawa acan gitu. Ya menurut abi mah tina bahasa Sunda heula nya. Bahasa Sunda teh muatanapi ayeuna rada padam ku generasi baru teh jadi jarang digunakan teh bahasa Sunda teh dihartikeunana ku orang-orang ayeuna teh kasar Kang. Ya, jadi arurang ngobrol kasaluhureun kasahandapeun kanu satara teh teh aya aturanna Nya. teh loma Mulanya ada aya bahasa jang kasaluhureun, Ya. jang bahasa jang kasanapeun. tah kusabab generasi ayeuna mah hoream literasi Mm-mm. jadi lebih baik ngagunakeun bahasa Indonesia anu ramah ka sasaha gitu. Ya. Jadi bahasa Sunda teh kirang diminatina ayeuna teh Gitu. Tapi modenan di dekresi daerah pamanya kira punya untuk Kudu eta mah nya, kudu bisa nya sautak saeutik sasiereun sabeunyereun cenah teh kolot mah sasiereun sabeunyereun. Jan make bahasa Sunda na saeutik ge ulah sih salah ngalarapkeun dina bahasa Sunda mah gitu. Nu kuduna urang teh bisa ieu geuning naon teh bisa terus ngarojong ka barudak sok bahasa Sunda teh taekeun deui. Hari ulangan kumaha ya atas beres 2 hari deui nya. atau hari deui ulangan teh. Tapi eta di SMA 2 aman-aman saja gitu. Tidak ada kendala penggar tina segi kieu misalkan urang ngegarap ya, ngagarap musik atau ngagarap naon gitu. Apakah aya kendala di guru kesiswaan apa TU atau peminjaman barang tempat sok aya tawatara gitu. Jarangnya semanda mah Malah nge-support nih Kang Ngarojong karena kegiatan-kegiatan anu bakal dilaksanakeun teh. eta mah da sesuai kesadaran anu hoyong ngagarapna murid-muridna sendirinya. Da sakola mah ngadukung wae kana kegiatan anu ge asal positif. Terus ai dekresi teh berarti pantas lami yo. Berarti tahun sabaraha eta teh? tahun 80-an Kang. Puluhan, Di salapan genep 80-an berenya. Terus berarti elip heula dekresi heula anu aya teh. Dulu elit dulu Elip heula. sebenarnya mah anu mimiti aya teh sanes dekresi tapi elit. Tapi Mun elit. dekresi teh terbelah kenehnya aya nu dance aya anu musik band nya. itu musik Oh. tah sabab eta teh seueur teuing seni teh Dihijikeun, jadi oh, dekresi nya. namina teh Matak tadi depot. kreasi Oh, nah, siswa ada depotnya. sanes depot ndogasin Sanes.
cepat nogasin alhamdulillah gitu. Terus merenang pan dina penggarapan teater penggarapan musik pas sok lami gini apakah sekolah mengizinkan dugi misalkan dugikeun ka sonten yo atau napi dugikeun ka wengi tetapi pernah latihan dugi ka wengi bisa wengi mah hanteunya soalna seueur kolot-kolot anu khawatir gitu kan kabarudaknya ya nanti sepuh anu si pilih aya naon gitu nya sareng mah di aya kebijakan gitu nya di Bapak ADM lamun anu ya kayak dibawa ke Batak barak nya barak maksud saya barak pasti cuman teh ke Batak nih ya ya alhamdulillahnya kebijakan Bapak KDM teh alhamdulillahnya bisa dilarapkeun dina nanti dina kahirupan sapopoe di sekolah bo dina garapan seni tradisi bakal terus dirojong di nantinya amin lah ya amin. Terus aya ieu tara alamun pementasan teh pernah ka mana wae jika ya kemari ngiring loba mana galaksi di mana di jauh galaksi teh antar bumi kayak maksud nama antar bumi ya galaksi lah berarti loba galaksi gitu seueur Kang dekresi teh ngiringan event-event atau lomba-lomba ge seueurnya dina cabang-cabang teh alhamdulillah sarae alhamdulillah sanes tina teater na hungkul sanes tina band musik di sanes tina musik na hungkul sadaya ngahiji sadaya ngahiji berarti kolaborasi nya terus aya eta nanti nanti lah sebat nanti kalau naon ada disebut nanti Mirapur kalah sama karena wilayah bawah atau wilayah tengah eta geuning lah tapi lamun latihan teh sok di mana tah eta tempat lah latihan apakah nanti bisa diakeun sekolah atau orang keluar atau orang kemana ke gedung kesenian misalkan katanya lagi dia di mana ya luar badminton ya mah di sekolah mah jadi di ieukeun Kang tempat-tempatna alhamdulillah sekolah selalu memfasilitasi nah namun sekolahna nuju teu tiasa ngafasilitasi mung biasa dekresi teh sok latihan di mana bae badai di sisi jalan karena di walungan siap di halte terus di mana deui Kaja Manis ge nya ka Jamani teh di Kaja Pola di Kaja Pola kembali di itu Kaja Pola nya Jamanisnya teh ka saha bade ka saha ka Bapak Prabu Prabusa Gajah Mada oh iya Prabu Gajah Mada ya alhamdulillah lah dekresi mah seueur kenalanna ya alhamdulillah janten tiasa berarti ayeuna nu ngalatih di dekresi atau di elit tadi dekresi teh masih kena ku guru pembina masih kena ku guru sekolah atau nyewa pelatih di tahun-tahun kemarin mah nembe aya pembina teh seberapa orang teh tilunya tiga aya Pak Acul Samsul Patendi sareng Dur nah aya nama aya anu aya nama guru Enggal aya nu baru guru Enggal sanes guru Enggal guru anu tos lami berenya tos lami guru nama kan nembe deui ka Semanda ya teh nya nembe soan berenya nembe silaturahmi silat turahmi ada teh Bapak Epis Bapak Epi ayo meureun Bapak Epis mah di zaman ini kan baru lagi baru apa ini baru ngalatih deui kakak-kakak gitu wae nya Kang Epis teh eta teh kalau sabios sepuhna teater di 2008 ya tar Kang Epis teh tapi meureunan terus diganti bahasa eta teh
nggak digentos deui gitu nya digentos deui ayeuna masuk ayeuna deui muncul deui tapi sebagai guru bahasa Sunda nya sareng ditambihan deui megang teater elipsnya. Nah, terus berarti elit teh atau dekresi teh gaduh pelatih khusus berenya da teh namanya teh Kang Kang Kevin Kang Epis ya berarti anu non teh anu ngarojong kana sakabeh kegiatan di dekresi di elit atau di semana teh menurut Kang Epis insyaallah berarti tak aya halangannya inti nama dekresi teh jadi dekresi teh depot kreasi seni siswa tapi sok aya penulisan bahasa Sunda atau penulisan puisi penulisan cerpen esai di dekresi apa di elit gitu nembe bade diayakeunnya oh iya di dekresi teh berarti iya nya di dekresi teh suatu himpunan berarti agung depot itu ayatana anggotana tiruan itu oh tiruan berarti anu angkatan ayeuna nu ke 10 ge pas eta teh aya kana 100-an 150 eta teh anggota tawaran pesane oh sana ada PP-nya jadi anggota teh terus aya 100 seangkatan pami 2 angkatan 200-an 3 angkatan 200 heeh meterenya tapi aya siswa terfavorit di dekresi apa di dekresi itulah siswa favorit mungkin teh pemain terbaik gitu di bidang musik atau di bidang lukisan teater tuh sok ngopi lah ayeuna pemain balik ngopi eh laras kakao kau kakao lain KKB sanes sok ngopi jadi lain sok di dekresi mah teh aya anu terbaik anu terburuk oh dah jadi nu jago sadayana ge jago tapi anu unik mah aya seueur pisan seueurna di mana di biasanya mah di teaternya pokoknya mah teater teh sanes tempatna orang-orang waras ya. depan kene ge ayeuna eta kumaha ujung-ujung kasurupan gitu nanti ujung-ujung kasurupan maksudnya tah kapungkur anu sabulanan kapungkan ikang ya akan gaduh nu kieu tahu jewang siap ngopi heula nah, bang cebrak buru tapi kan pada nyari ngopi heula di sana ke nya ngopi heula ya ladang teh kan oh nya ieu ladang ada basic oh nya salayana tinggal tilu deui ya bismillah jadi kapungkur teh teater elit teh main kamu kan ayo sana kapungkur kapungkur teh teater elit main di acara puncak Indis language competition eta teh kompetisi anu ngayakeun lomba-lomba bahasa Sunda bahasa Inggris sareng bahasa Indonesia kebudayaan gitulah nya nah teater teh dipiwaran tampil di puncakna sareng dekresi nah kunaon eta teh sabab aya nu kasurupan jadi kan di konsep apa di teater eta teh ngaruatnya Kang ngaruat oh ngaruat terus kan teh karuat kala ada talin ai balik ai cekat cai nah jadi ngaruat korupsi gitulah hal-hal negatif nya tapi ayeuna aya ya anu naon teh Kang lah penting lah gini biasanya anu alah ada kurang deh nu pas menuju di ruang teh mempan gitu Kang
padahal seueur dirinya teh Hmm. ngaruat si tukang korupsi eta teh. Mafia sanes tukang korupsi. Oh cari Bos mafia. cari tanaman nyari tahunnya bos mafia korupsi terus diruat gitu. Oh, Terus itu sabab dan aya naon geuning. hal-hal negatif eta Ah, goib-goib gitu. Terus saking energi nu kuat si eta dukun. Jadi si mafia eta teh saur nama tos ka 100 dukun. Teh. Terus Oh, nya. Kayak gak. sare dukun ilmu hitam di Tang ilmu naon? ilmu gelap. Rap nepi ka ayeuna teh, si hate si otak nate Kang entos teu cager Kang kehidupan we. Harunya sama Ilmu naon? ilmu gelap ini teh ilmu hitam deui. Gelap teh pan sabaraha referensinya. Terus Gelap teh petir atau gelap teh poin mungkleng. petirna aya ngompleng. Poin mungkleng na aya. Oh, terak mengatraskeun. Kumaha jadi Nah, ilmu gelap. ilmu gelap entosannya dukun Berarti non teh ilmu hitam Hodam Deddy Mulyadi nya atau Hodam Banteng. juga bison Oh, Robinson. Jadi aya tembok tuh, Bra. Anu ngahalangan. Tuh, Bra. anu Aya juput garis gitu. Setum gelehnya. tum Setum. Mah sama dua boga setum. Pan aduh lain kieu pan atuh. Setum mah eta non teh. Setum mah alat non teh. Ngagilas jalan non. terus tapi lah ima tiasa apa Aduh. Yang dibahas temannya. Ya. Rada sensitif karena tarang. Ah gitu mangga kumaha. Deui tadi lanjutkeun anu kasurupan teh teh. ya Rada penasaran ieu. jadi Ilmu gelap kumaha mah. karunya ka mamahna teh da nuju di pasihan nam ge sok kasurupan Jeretean. sok koyong ieu sok Yang di babi Wah, tapi bugalna otakna tos teu ieu lain saking butuh lain. jadi makanan aja gitu. Ujung kasurupan, hayang baso, hayang ngaliwat. Wah, lautnya. Ternyata geus kasa babaraha dukun teh Tos teu mempan. Ah cai lada. dapat itu Heeh. karunya Eta teh tuh eta teh latihan teh prosesna teh sakumaha? Proses proses penggarapan bisa nepikeun ka kasurupan gitu teh. Berarti benar-benar halusnya ngegarapnya benar-benar bisa ngasupkeun roh gitu ke kesurupan. Seriusnya. serius tacan latihan ge sok kejangan gitu Oh, sok kekenjangan, step. terus Teh pemain terbaik, main terbaik sangat baik. Yang meureun mumpuni lah gitu. Oh. Ya, jadi pemain unik katanya, aktor yang unik. Da atau tampil lagi masih kena kasurupannya. Tapi aya nu ngadamangkeunana eta anu jadi Duka damang nyaliranya. emang nyari Batur ilmu halusnya batur mah dipoto ka lapang atau tampil teh. ayo Ieu tinggalin di aulanya. kasurupan tampil keneh dapang ngadapang juga ya kalau ngebaheuhai ya saudara ngabanon Hai. ya. Jadi ilmu gelap gitu. Gelap. Terus kumaha deui eta aya deui teu anu unik selain eta. Eta sih ciri khas anu teater memiliki Aktor yang Garelo hmm. Jadi di eta teh seorang tokoh mafia terus diruat diruat ruatnya kuat oh ngaruatna teh buku nawa oge kuat teu kuatkeun ngaceng dah tempat teu geus teu bisa teu mempan teh geus make jurus naon wae jurus si anu ngaruatna teh geus make jurus naon wae eta duka tapi mah teh ngiringan ngaruat. jurus ieu Kang ya nu diputar-putar gitu diruat awi teh dibacaan doa oh sekarang digebukeun atuh gitu oh itu kan
itulah di pasihan bunga ada juga Ada bobohan ah kan dengan warna. itu Itu maksudnya. Mungkin mah itu butuh di podcast kawas dia nya. Itu teh kayak aku saya abang kondang. Iya dia sama dua gitu. Seueur. Kan Nah, eta anu paling spesial. berarti uang ngondang eta pemirsa. Ngondang anu non teh tadi teh anu kasurupan teh diisuk-isuk nepikeun ka isuk-isuk deui nepikeun ka saminggu sabulan satahun nepikeun karek maot setruk step kasurupan serupa eta anu kudu di wawancaranya. Berarti pada melana naon wae sadi dinten pengacara we dinten pengacara nanti ya. sekarang ya Hmm. siswa Oh sanes pengacara pengangguran loba acara gitu. oh, Sanes ya. Ya siap berarti pelajar kan Ima soalnya kan masih berarti kelas apa ya? kelas 10 ya. pada naik ke kelas saya alhamdulillahnya berarti gaduh penerus yang elit kangge non teh elit oh nya elit non elit daftar terus dekresinya mudah-mudahan langsung maju geningnya di elit mah langsung maju gitu. Oh atau iya Seueur keneh. itu non teh bisa mata kieu boga duit mau susah jajan itu boga duit mah kari jajan moal hese kadahar nu kieu boga duit mau susah jajan sok bener-bener Iya, gaduh di bumi aya teh maksudnya nu tetangga apaan atuh ngalah jam 11 malam lain maling atau ieu mah lain nyokot nganti bebeja sebutnya nya ieu mah nyokot oh nyokot nganti bebeja gitu nya saya non di tah ayeuna nu rada unik keanehan di elit Seueur teuing nya di dekresi di elit mulek gitu mun teu tiasa kacaritakeun lah. tapi eta teh salah sawios anu non teh anu kasurupan teh geuning eta teh salah sawios ieu sana non teh ikon utama di elit kana henteu Tentu dijadikan non teh non teh eta sebutna teh brand ambassador. lain pasti aku untungan kunci eta geuning non teh Maskot. eta maskot marbot non Maskot. maskot eta maskot eta maskot elit maskot teater oh alhamdulillahnya istri pemeget Dua anak istri ayah Pemegetna aya. apa pemegetna pamegetna mah da wararat itu walah si kangen mau ditanya teh ngaros kemana ningali kamar oh jadi sacana teh rada ngider lara oh lain ayahnya lain maksudnya di nanti di elit ge anu ngider gitu kan aya Seueur nya. lain jadi sebelah ke mana sebelah ka kenca sebelah ka katuhu oh sebelah ka kenca sebelah ka hauntu padahal jenah mah lurus tapi dah nyambung anggar wae nya kan ditinggali teh ningali mah kemana-mana lain aya nu lain ayanya para pemirsa cing kurang nanti di tenan di bisi aya geuning panonna ngider tapi aya nu ngidernya panonna ya tidak normal alhamdulillahnya tapi itu aya non teh disabilitas non nya aya terus saya kumaha nu ngider ya paling jadi esek kang masih enak di kumaha nuju nyarios teh ditinggalian mah ada jika nu teh diajak nyarios oh gitu tapi lancarnya ngomong lancar itu unggul oh ada yang gitu Kami di sauran teh. Ngalieu ka mana? lara Tapi nyaut. kumaha gitu ah gitu ngidernya gitu aduh alhamdulillah gedenya keunikan keunikan jadi
ciri khas sendiri. Memiliki ciri khas sendiri. Eta teh salah sabios sami murang kali elip ya. Jadi mah jadi ngopi sorangan euy. Oke, buru-buru. Pun cap Sok. iki lada kan Ieu mah henteu. keselak Moal. Bisa aya deui henteu. Nu leuwih unik gitu. Atau cerita non teh cerita iya geuning anu cerita keur garapan atau keur proses aya we geuning anu pieun teh pisirieun teh pisirieun gitu aya Sebenarnya naon wae teh anu anu bahasa lucu di ieu Jamanis kumaha pan eta teh jam 1 malamnya jam setengah 1 setengah hiji lapar tah apa di piwarang ngalah sampunya terus kira ngalah sampe teh bade nuang sampe menuju persiapan teater katanya bade persiapan penggarapan mah cerita kita jadi si budak boloon eta teh saha si aya lah ya si Jawa Maulana Maulana Ada. sanes jadi ku Bapak Epi yang ini nih teh nu ayeuna ngayaan teater nya di Piwarang kanggo ieu nuar sampe luar Ya. waktu tanggal sampai mah dirabut nah dicabut nya dicabut di cabut mengalahkeun si eta teh dicabut si Maulana teh Maulana terus tidak kan biasanya jalmi nu ecereug mah cereg aja jelema anu lieur gitu nya nya nu ieu mah dicabut singkong lengkul gimana di sadaya jeung tangkal Jeung tanggal jeung daun-daun singkong dibawa ka luhur tanya anu matak jadi pieun tanya bade tuang teh kadon ngakai eta teh nya cirinya dari terus naon deui geuning tapi pernah pengalaman buruk gitu tapi pika sirieun kan naleg naon gitu kaseglong ku naon misal kaseglong ku setung gitu misalnya teh kaseglong ku tiang listrik pernah can tuang listrik lain kaseglong geuning kaseglong naon pernah atawa kaseglong teh keur naon gitu aya kejadian aneh kita lucuan keur penggarapan atau keur proses kan tadi mah sampel geuning terus bisa naon deui nya paling yes saluranna ge sae ini penggarapan gitu teh kedah di non di pangpangna tadi teh non longsernya longser teh salah sabios teater rakyat anu kudu kurang teh dipupusti dilestarikeun gitu jadi ulah ditoler-toler kadon demi Gusti nah, ulah kadon di eta geuning nanti ulah ditinggalkeun gitu namun cek ngaruat mah lemnya namun cek ngaruat mah kudu mupusti cenah lain mi Gusti kan melestarikan Gusti mah geus wae mah udah ka urang meunang nunda patung di mah nunda lukisan atau nunda naon artefak bahasa Sunda artefak Sunda da keur mupusti gitu nya alhamdulillah enak ge barudak tos teh tos mulai aktif deui tos mulai biasa ngegarap naskah palingannya dekresi tos kadamel musik terus naon deui nya mudah-mudahan SMA 2 tanapi dekresi sareng elip vitamina biasa teh ngagunakeun atau nganu teh ngalarapkeun bahasa Sunda sae gitu eta utamina mah nya tadi guys saur cep Avatar sareng cep Abian teh di elip di dekresi di Sumanda teh sapalih mah tos ngagunakeun bahasa Sunda gitu kan sapalih deui mah karena meureun hese nya
Beureun anggapan bahasa Sunda teh dasar anggapan bahasa Sunda teh meureunnan ieu nanti seueur aturan aturanana terus tidak kekini-kinian beureun cek bahasa gaul namanya ya. cek bahasa Jerman Australia nah gitu tidak kekini-kinian nanti jadi bahasa kuno menurutnya padahal itu teh penting karena berenannya orang hidup di Sunda dahar di Sunda modal di Sunda mandi di Sunda benar nah, gitu. Alhamdulillah sebenarnya gitu beren ngawangkong anu nanti anu kurang dibahas tadi bener mah penting tuh penting oke darah pentingnya itu beren anu kayak ada iya boleh dibahas sebenarnya ya berarti tak gitu para hadirin kau dangu di wahangan merebeja sabar sekolah begitu nabi anu janten host amit mundur nya paralun mugi-mugi tiasa dihapunten beli aya kalepatan atau nabi kalau leputan dina ngalarapkeun bahasa Sunda gitu da bigen nuju diajar geningnya wayahna atau anu kaum dangu wahangan merebeja sabar sekolah kami aya anu kasinggung atau napi anu kanon anu henteu raos ka mana bahasa Sunda simkuring atau napi incep-incep ieu wayahna nada dihapunten siap sampurasun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.